Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjut kana kitab Matan Sulam Topek. Paslun ari teh hiji pasal wa min suruti sholati jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang syaratna salat atau harotu ari suci minal hadasi tina hadas al akbari anu gede ye hadas. Wa jeung ari hadas anu gede teh al guslu eta adus waladi jeung ari anu yujibu anu ngawajibkeun ieu ladzi hukana adus homsatu eta homsatu asyaa eta ya 5 pirang-pirang perkara. Urujul mani kahijina kaluar mani wal jima'u jeung kaduana jima wal haidu jeung katiluna haid wa nifasu jeung kaopatna nifas wal wiladatu jeung kalimana ngajuru. Wa purudul gusli jeung ari pirang-pirang parduna adus isnani eta aya 2 niaturab mil hadasil akbari kahiji niat ngareungitkeun hadas gede wanawiha jeung sabangsana ngaleungitkeun hadas wa tamimu jami'il badani sareng kaduana ngawalatraan sakabehna badan naonana basyaron kulitna wa sya'ron sareng bulu-buluna wa in kasupa sok sanajan kandel eta rambut. Pasun ada ji pasal surutu taharati ari pirang-pirang syaratna suci al-islamu eta kahiji Islam wa tamyiju jeung kaduana tamyij eta wahideng wa adamul mani jeung katiluna hilangna anu nyegah min usulil ma'i tina tepina cai ila magsuli kana anu dikumbah wa sayalanu sareng ngocorkeunana cai wa yakuna jeung kudu aya non almau caina mutahhiron eta anu nyucikeun bi alayas luba kalawan teu leungit non ismuhu ngaranna itu cai bi mukhalitatin ku anu nyampuran tohirin anu suci yastagni anu nyukupkeun naon almau caina anhu tina nyampuran walayata goyaro jeung teu ngarobah itu caina binajsin jeung teu barobah itu cai binajsin kalawan ku najis walau jeung sanajan barobah itu cai tagoyuron eta barobah yasiron anu saeutik wa ingkana jeung lamun mabukti non almau caina dunal kullataini eta kurang tina 2 kula zida mangka ditambahan naon alayu lakia anu supaya ulah patepung hukana itu cai naon najisun najis goiru mapuin anu henteu dihampura ieu najis goiru mapuin anu henteu dihampura naon anhu ieu najis walastu mila sareng henteu dipake ieu cai piropil hadasi dila ngaleungitkeunana hadas wa izalati najisin jeung ngaleungitkeunana najis waman sareng arisaning jalmana lam yajid anu henteu mendakan ieu si jalma alma akana cai au kana atawa bukti itu cai ya duru eta matak ngamadaratkeun huka itu si jalma non almau caina tayamama tah tayamum ieu si jalma bada dukhulil waqti dina sabadana asup waktu salat wazawali najasati sareng ngahilangkeunana najis wa ma'rifatil kiblati sareng nganyahokeunana kiblat yang hareup ka kiblat biturobin tayamum nate kumake taneuh kholisin anu melas atawa anu murni tohurin tur anu suci lahu anu tetep kana taneuh gubarun ari paledug cenah ari kekebul pil wajhi dina beungeut wal yadaini jeung dina 2 leungeun yurat tibu huma anu nartibkeun ieu si jalma kana ngumbah ngusap beungeut jeung ngusap leungeun bidor bata ini kalawan 2 usapan biniatis tibahati fardhi sholati kalawan niat ngameunangkeunana fardhu salat ma'an nakli sarta namindahkeun au masu awali wajhi atawa ngusap mimitina tina beungeut.